Assalamualaikum dulur, nepangkeun sim abdi Ajril bade maparkeun perkawis virus corona atau disebut COVID-19. Urang sadayana pasti tos apal ngaranna virus corona ieu sabab beritana aya di mana-mana, aya di TV, di media sosial, dina HP, jeung lain sabagaina. Urang sadayana kudu nurutkeun naon tos diimbaukeun ku pamarentah supaya mutus rantai penyebaran wabah virus corona. Ayeuna di Indonesia jalma nu tos terindikasi positif corona atau COVID-19 geus nepi 1000 urang. Anu mana kahitung korban jiwa COVID-19 87 orang, melonjak 9 orang dibanding kamari anu masih berjumlah 78. Kabar gembirana, jalma anu cager ti virus corona atau COVID-19 ayeuna geus 40 genep urang. Selain eta, balik deui ka kasadaran orang masing-masing. Kudu bisa ngajaga pola hidup sehat. Contohna pola dahar nu teratur. Tong kudu anu mewah, nu penting sehat. Nyata obat sehat 5 sempurna. Tong hilap oge dahar buah-buahan, olahraga secukupna, istirahat secukupna. Urang ge ulah sampai stres karena bisa berdampak karena babarina si virus eta asup kana awak urang. Terutama guru kadang sok berlebihan mun merehan tugas ka murid bisa nyebabkeun si murid stres. Otomatis imunitas awak urang menurun. Paling utama pisan urang kudu ngajaga kebersihan awak urang. Contohna sering kukumbah leungeun pake sabun. Urang sadayana bisa ngalakukeun hal-hal positif anu biasa ku abdi lakukeun. Contohna hiji, maca buku. Dengan urang maca buku, urang bisa nambah-nambah ilmu, ngusir bosan daripada lalajo TV. 2. Gitar. Gigitaran bisa ngusir bosan, urangnya bisa ngagalau dengan urang gigitaran, contohna abdi. 3. Salat 5 waktu. Kabeh nu kurang lakukeun tadi sakeur ngusin bosen. Urang ge ulah poho salat 5 waktu, minta doa ka Gusti Allah supaya wabah virus corona ieu beres. Tong poho oge ngaji, supaya urang sadayana bisa ngalakukeun aktivitas urang kos biasa. Selain hal positif jeung cara supaya urang teu bosan di imah, urang ge bakal mere nyaho cara pencegahan supaya virus corona ieu teu asup ka awak urang sadayana. Hiji, nginum vitamin atawa madu. Nginum madu bisa menjaga imunitas awak urang. Halo dulur, urang sadayana kudu rajin nginum madunya. Contohna ieu, urang nginum sari kurma. Pertama, kocok. Bisa ditenggak tapi ulah si mabok. Urang make sendok. Hatur nuhun sadayana anu tos ningali video abdi. Hampura mun misalkan aya kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.